Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi amin. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin amma ba'd. Langkung tipayun, hai orang panjatkeun puji sinaran syukur ka Gusti Allah anu Maha Suci, anu parantos ngalalarkeun nikmat sareng kasehatan dugi ka urang sadeat tiasa kempel di kesempatan. Dina kayaan sehat wal afiat alhamdulillah. Salawat sinaran salam dugi tetep moncor ka junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna dugi ka urang salaku umatna dugi akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pangkeun nami simkuring Naufal Qolis Ar-Rahman ti kelas 11 MIPA genep simkuring dipaparin tugas praktik biantara anu parantos di Dama. Nu dipika hormat Bu Eliza salaku guru pangajar bahasa Sunda kelas 11 para wargi sadaya nu dipika hormat sareng rencangan kelas 11 nu ku simkuring dikipika cinta nu tiasa hadir dina acara biantara Sunda ieu. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan kabudayaan Sunda di Majalengka. Nepi ka ayeuna langkung ti 1.300 rombongan etnis nu parantos kacatet di Nusantara. Di Jawa Kulon sorangan aya seueur suku sareng budaya di jerona. Salah sahijina nyaeta suku Sunda. Suku ieu dipika nyaho pikeun bahasa sareng dialekna anu unik. Di Majalengka, suku Sunda jadi mayoritas. Rupa-rupa tradisi Sunda anu masih dilaksanakeun di komunitas Majalengka kalebet gauk. Gauk upami dititenan mangrupikeun kasenian tradisional anu parantos ngalaman sinkretisme antara nilai-nilai budaya bangsa etnis Buhun sareng budaya Islam anu diturunkeun ti urang Sunda. Kasenian ieu mimiti aya di Majalengka. Diperkirakeun yen saprak asupna agama Islam di wilayah Majalengka sekitar abad ka-15 nalika Nabi Muhammad nyoba nyebarkeun agama Islam anu dilaksanakeun salaku usaha anu dianggap strategis dina dakwah Islam. Dugi ka ayeuna kasenian gauk masih aya nu dikembangkeun di Desa Kulur, Kabupaten Majalengka ku seniman anu namina Sabda Wanghas Raja ti saprak taun 1820-an. Nanging ku pamikiran budaya Sunda beuki kurang diminati. Buktina nyaeta seueur generasi anu henteu minat kana magelaran Sunda. Upami kuring mikir deui, kumaha budaya Sunda ieu tiasa terus berkembang? Kumaha keberagaman di Nusantara ieu tiasa terus dilestarikan? Ku alatan eta, hai urang sami-sami ngalestarikeun, ngembangkeun jeung ngadongengkeun kabudayaan Sunda ti generasi-generasi salanjutna. Naon sih budaya Sunda teh? Kumaha wae eusina? Hatur nuhun kanggo waktos sareng tempatna. Hapunten bila aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.